carita Al-Quran nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga, eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka, berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia, teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal mencintai deui leuwih ti cinta naon ya? Resep atuh cinta resep teh dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masyaallah karim teu daekeun dah ya, sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha mun eta ulah usaha mah usaha ke sia ajuna ngawarung eureun tani eureun kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung lah teu deui urang aya urang ieu aya menteu bae asana mal kebal pamajikan balik atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal kelas urang, usaha dan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha nage dititah ku Allah, urang boga tanaga nage nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah yang kebutuhan urang, yang kebutuhan pamajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe kaharti ta ku sahabat teh. Hiji mangsa sahabat dagang make onta. Sageus dagang kana onta ka pasar, tutup panteun deui ka onta, balik ke Madinah ke masjid. Aju ontana tenden di hadapan masjid nyana ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang nagan wa Allah, ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar, talian biasa cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat wiridan beres keluar onta anu maling nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti, atuh onta nu Gusti, barang nage nu Gusti, anu maling nage nu Gusti, sabar Gusti. Eta hebat teh jelema teh, eta hebat teh kos kitu karena papasrah sabar Gusti geus pokona we jangan ngalamun bae kieu ye. Leh segera itu segala kena Gusti sabar Gusti bae segera leh yes ye bae nangis saya setengah jam mah beneran terus bae aing balik aing ieu naik naon segera duit dibawa barang dibawa kabeh di onta lah tawakal tu Allah geus beres menang sajam teh aya nu nganteurkeun ka dieu menang saja main nganterkeun onta berikut barang-barang kagetnya nak kakaragenya naik balik tanya kunyana ayo onta tas di mana kula pamalingan ceknya nanti ayo kula dibawa bagi dibawa di jalan aya nu ngahadang jelema teu wau ka kula teu wau ka nyana teu ngomongna naon ngan ngomong sakieu doang sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah lamun teu dianterkeun bacok sia ku aing kula ngalawan cek nyana begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeul leungeun kula akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu balik cek
bau ente kula mandek nyarita baik hari ini rombongan jin apa malaikat apa setan apa jalan ulahnya ceknya ulahnya balikan geus aduh itu menang nyaho ceknya ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek hari dek munggah haji beka karek ngalengkah suku hareup atuh bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah we kukula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakarege datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepet geus teu beunang balik deui ka imah nah cak jana oregan geus datang ka sumut ge lain rezeki mah bacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum waalaikumsalam enaon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi ku aing deuk di dahar cak jana tadi bacokotok ka ditu ieu ku datang sapiring ya dah ieu tawakal lamun urang dapat urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula sok aya merenung zaetik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah temawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jana sebelah tilu Assalamualaikum salam kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek cenah teh kula diberesan kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi teh nyana balik itu dibere ongkos bung jangan kula mah inget bae ka kiai beres kan dihitung dah aku lah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja ye jadi keur buka kadu Masya Allah hobi kula ye cek kula teh anak pemajikannya sebenarnya henteu tapi jangan niru sa mobil atau tepan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae dulu loba mah beneran cenah kungeuna amat ngana tolol sia tapi kulantaran rizkina beureunanan Masya Allah atuh masalah rizkinya anak nah kos itulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta henteu ulah boga pikiran kieu ulah waka dibuka mah coba meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah
kunaon atuh teu boga perasaan deket padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid. Kaulah lebih dekat tibatan diri anjeun, kaulah lebih dekat tibatan omongan anjeun, kaulah lebih dekat tibatan hablil warid. Kunaon atuh maneh ngarasa jauh? Kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa. Larangan-larangan kaulah nu haram nu syubhat jeung sajabana. Berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Malam ieu khususna simkuring umumna urang sadayana kempal di tempat dina raraga anu parantos dicatet ku para malaikat, raraga takziman wa takriman, ngamulyakeun ngagungkeun kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar urang kenging syafaat. Mudah-mudahan nu kumpul di dieu khususna urang kejaga di akhirat disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring ngahaja datang ka dieu malam ieu motifna dua. Nomor kahiji ngalayad ka RT Jiman kulantaran RT Jiman teh deket jeung simkuring, terutama pemajikanna si Mas Eri deui. Deket teh lain naon sok pajar bogoh deh lain. Jadi dia ada tukang urut. Jadi deket, alhamdulillah hubungan bilateral ngurut. Nah alhamdulillahirabbil alamin. Malam ieu simkuring ngahaja taziah ke RT Jiman, kurang bacakan Fatihah ka anjeunna ila hadrati ruhi RT Jiman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua orang maulidan patali jeung iman urang ka Allah, iman urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku iman ka Kangjeng Nabi sanajan peuting bari tiris jam 12 kurang saparapat masih kedah diu. Ieu tanda iman, tanda cinta. Lamun teh cinta ka Kangjeng Nabi titah diuk di dieu jeung daek. Moal daek ieu tanda iman, mantak geus pol ieu iman. Kulantaran geus pol lamun paeh ieu kuari ka surga. Maksudna lain amin mun urang paeh babarengan daek ka surga. Daek di kuari bakieu dibere umur 5 tahun deui tapi can karuhan ka sorgana jeung kuari mun paeh ka sorga daekan kuari teh daekan ge jibat asa ngajawabna dek daun tuh panjang-panjang umur maksudna hayang naon tuh kan
Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah, ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia. Cek Gusti Allah, laulaka lama khalaqatul aflak. Lamun teu aya anjeun Muhammad, lamun teu aya anjeun Muhammad, kula moal nyieun jagat raya. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi, mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang, mun eueuh Haji Rusdi moal aya Bijam Sinah. Bijam Sinah. Tah ieu lah. Kusabab aya Kangjeng Nabi, ayalah langit, ayalah bumi, ayalah urang. Nu paling indah aya sorga jeung aya neraka. Justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Mantep. Teu wauh jeung Kangjeng Nabi na jarakna ge jauh ke Madinah. Teu wauh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi mah mulya urang mah hina. Tapi sinar Kangjeng Nabi ya Allah, ieu nyorot ieu ka lembur ieu. Ieu kasorot, Masya Allah. Cek kula bae karasep ieu. Karasep ieu garelis. Malam ieu beun sabaraik mah jarore deui. Itu sebab dia bakal sorot ku sidar Kangjeng Nabi malam ya jadi gelis. Tadi kita ditanya awe nangtung jadi itu caka jerus di gelis amat asli nama jore di lantaran kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jadi gelis. Nah malam iya banget ya sebenarnya mah banget asli apa lain sih. Jadi kadang ada karucem kieu ya bangsa banget kredit ka jeung mah. Tah iya. Ya tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kan tadi dibaca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahus sudur. Anta syamsun Gusti anjeun teh wahai Muhammad bagaikan matahari pohara. Anta badrun bagaikan bulan. Kangjeng Nabi na secara zahir geus teu aya tapi sinar Kangjeng Nabi na nyorot ka dieu. Jadi cararaan caang ku lampu, caang ku iman, caang kadeuleuh lah jelema sinar Kangjeng Nabi mah ulah sambarangan, gagah bedas. Da ieu teh urang berkat sinar Kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna nyorot ka dada urang diuk simpul mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkeun ke alam dunia dibawa ku malaikat. Malaikat teh mawa Kangjeng Nabi diais ku malaikat dibawa ibasri ke maghrib dibedakan hadza malihul kaun hadza Muhammadu ialah Muhammad anu jadi keistimewaan anu jadi keindahan anu jadi harapan manusia. Eta teh ku malaikat dibawa ternyata orang malaikat eta mampir di lembur ieu. Baheula teh mampir di dieu malaikat. Dibejakeun heuy Haji Jamsinah. Bijam Sinah jadi haji tancan. Encan. Bijam Sinah, ye hadza malihul kaun wa hadza Muhammadu. Diterima ke orang di alhamdulillah. Ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dieu wari karasakan ku urang Masya Allah ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit malaikat tibasri ka maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun ieu teh hadza Muhammadu.
boga kaistimewaan Kangjeng Nabi teh diturunkan ke alam dunia nek ngaroba sesembahan nu tatadina sesembahan teh ka batu, tatadina sesembahan teh ka kayu, tatadina sesembahan teh ka makhluk, tatadina sesembahan teh kana material. Nah dirubah ku Kangjeng Nabi sesembahan anu asli mah khaliqus samawati wal ard, pangeran nu nyiptakeun langit jeung bumi. Dirubah ku Kangjeng Nabi. Atuh ngarubah sesembahan teh teu sambarangan. Oh, Abu Jahal teh reaksi dek ngabunuh Kangjeng Nabi. Kafirin musyrikin teh senang sesembahanana dirubah lantaran cek manehanana ieu pangeran sakieu buadena ge hararese bae. Komun pangeran teh kadeuleu, pangeran teh ieu Uzza, ieu Lata, ieu Manat, bulede pangeran teh ieu ribut bae di alam dunia. Pas ini politik, pas ini ekonomi, pas ini budaya, pas ini jeung tek-tek bengek sakieu ge pangeran teh gede komo pangeran Muhammad teh kadeuleu. Eta boga pikiran teh kos sekarang itu, masya Allah. Tapi di Cilongok bandes teh boga pikiran kos gitu, iman. Iyalah hebatna urang. Langsung iman baik Allah Maha pencipta langit bumi serta esina. Urang teh kudu hese-hese iman. Kanjeng Nabi teh diangkat jadi rasul, utusan Allah. Nabi nu diangkat jadi Rasulullah. Urang mah teh hese deui iman. Mata lamun di akhirat teh ka surga mah nya. Ka surga urang lantaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah Kanjeng Nabi dakwah di zaman Kanjeng tepikeun ka ayeuna teu eureun-eureun, dilanjut ku para sahabat, ku para tabiin, ku atbat tabiin, dilanjut ku para ulama-ulama. Alhamdulillah tepi ka ayeuna. Mantak sing hade iman urang ka Kanjeng Nabi sing hade pelakeun di jero hate, bukakeun hatena teh mun aya peso mah sesuaikeun heula ya. Jeung iman asupkeun ka dieu teh, kaju tutupkeun deui. Kan mantep. Jadi ulah pudar iman teh di jero ieu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia jadi rasul, diangkat ku Gusti Allah, ngabogaan mukjizat anu nomor kahijina mah Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik. Atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah. Yasin lain jelema sambarangan. Kudu cenah Kiai Yasin mah panjang teuing, tabarok atuh. Tabarok ge cenah panjang teuing Kiai teh mah. Amayat tasaalun eta deui cenah carang. Geus atuh sabihis. Sabihis ge cenah panjang teuing ge. Ieu mah udah kudu talar rasana ieu. Kudu talar. Nah, ieu beta kulhu. Nah, ieu kulhu lain sambarang eta mukjizat. Kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia mah jubeu bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna? Bentak siapkeun tasbihna. Asal peting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung baca kulhu datang ke subuh. Ngomong doang ye, menang tilu heuh aya bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah dibantak oleh-olehna urang malam ieu nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak SB maca kulhu salila hirup 200.000. Catet sepeting misalnya menang 50 catet di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 asana dan kak paeh mah teu anggeus mah 20
200.000 haram ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas. Itu magara reheng kabeh. Anu sejen magara reheng. Harus di jadinya nama di neraka ge nasbeh bae. Kieu belain amin di neraka ge nasbeh. Tiis ditaranya kau di kunaon sih bisa jadi tiis berkat di dunia maca kulhu 200.000 jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000. Masya Allah geus jak urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 geus ulah salat ulah naon kulhu bae tuh salah goblok. Tetep salat dan baca kulhu 200.000. Nah dilihatan di jero hatena oh deuk baca kulhu 200.000 tulis tadi lawan Cilongok ke loba tulisan-tulisan kan hutang. Tulisan hutang. Iya buat tulisan baca kulhu. Ya Allah ya Rabbi mantep. Guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun Bismillahirrahmanirrahim cak pamajikan ke haji ke mana sih teh sorangan tadi mah aya sorangan baru kieu waduh budak mabok kulhu ya teu kuat beda lamun orang nonton TV kieu bisa penting kuat tapi lamun orang maca kulhu ya maca kulhu 3 4 5 ieu kos aya aibonan we mata beda maca kulhu sebab lawan dumantek teu kuat naon kulhu teh wahyu diturunkeun gitu sambarangan dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan nginungna sambarangan teu kuat jadi dekna heuai geus urang siap kuari mah lamun maca kulhu terutama bapak-bapak kopi kopi gitu besi kopina kurang loba saember maksudnya kiai saember mah di lamun diinum ku urang segelas eta mah biasa lantaran ieu mah tunduhna rosa hulu diasupkeun dari mal tunduh teh mah jadi uang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman tapi kadenge ku Kristen kadenge ku Yahudi benci urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Masya Allah ulidal habibu wa khadduhu mutawarridun dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi wa khadduhu mutawarridun hartina percis kos kembang mawar kumaha kembang mawar teh putih tapi aya beureum disebut beureum tapi aya putihan Masya Allah etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar khadduhu mutawarridun dideulina ge resep mantak awewe kuari nurutan dimiti dibersihan heula terus dibersihan aja make hideung heula bola aju ka dina terus ke mulai di beureum-beureumman aja loba teuing beureumna kos utas ditinju ku Muhammad Ali tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi ya Allah wa nuru min wajanatihi ya taw cahayana anu luar biasa ilah kelahiran Kangjeng Nabi mun dicaritakeun eta hubibal ulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad ulidal habibu khadduhu mutawarridu wa nuru min wajanatihi yatawaqqadu terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae diceplok kana mujizu Yusufin
di komisi itu dah naon nu talar ieu budak dibawa ge Allah idzal mauludu minhu azyadu. Di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi, di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa. Kuari mah informasi geus lain, di surat kabar lain, di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit. Ditampung guari mah di satelit, di awang-awang guari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitab dah urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayang kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi nu bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badeg naon ti mimiten eta baheula nama Kangjeng Nabi nu teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya mbak ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu. Ayah di Jakarta itu sok sara rombong membalik di Jakarta sombong. Orang Sulawesi balik ke Jakarta aju ka di itu ka imahna ka lemburna aju sok sombong. Ya antara mana ayah? Waduh sombong biasa. Kan di kurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah. Gitu kan di kurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu. Kulantaran sombong jasa ieu orang Sulawesi balik ke Jakarta sombong jasa. Urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta ngomongnya nah dikurangan sarua aru atang ari akata udah ompong siapa orang Sulawesi nurutannya lah ya Allah ya Rabbi. Nah iya kadzalika Allahu ala qulubil kafirin diurang ulah nyaritakeun di Eropa ulah nyaritakeun di Amerika ulah nyaritakeun di Australia Asia kuari di Asia ada Asia Tenggara ka dieu ka urang Pasifik nah ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi kafir di urang teh pala linter janyaho di Indonesia mah ulah mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge ulah nyaritakeun Muhammad cakna marahnya na mulu dan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram ka ajeun nah eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gede begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngaduk kotok mabok dinyana aya ngaduk kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeun tanding naik budak nguludan kotok aing pencit usia hebat jawara kan beres jono mujid kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu wayakun wah luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya masa muludan doang cekna ngaduk kotok deh kotrek itulah gusi itu jawara di urang nu sakitu ge geus alhamdulillah teu meunang ka suat-suat di urang nah aya kunaon ieu Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi Yahudi nu aya di urang teu iman Buddha Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman oh yatba'ullahu ala qulubil kafirin diceplok ku Gusti Allah seakan-akan geus teu robah lamun urang nyeun kwetansi kemudian make materai ceplok je geus teu robah deui ketika aya perubahan sidang menang urang sebab geus aya cap yatba'ullahu ala qulubil
mentak urang teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu kazamanan para sahabat para tabiin teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi, teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat, tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah, demantak orang muludan keur aya di sorga sebab nyaritakeun ahli sorga. Teu pernah urang teh karambanan kabarengan urang kazamanan ka Tuan Abdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali nyulusup ka jero hate urang komo mun nyaritakeun karomah para aulia Allah urang cinta teu kabendung ku urang di bidah-bidah Wahabi mah apa itu nggak bidah-bidahnya mah kahaul-haul Tuan Syekh kahaul-haul bangsa kajen teuing hanya urang nu nyaho hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing sakitu bae ulah hese-hese sia ngabidahkeun sia aing mah aing bae dek cinta ka wali aing titik geus sakitu teu cenah beusi ka neraka aing ge beusi sia ka neraka bego sia ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia leuwih ti beusi aing mah wa ma wajadna li aktsarihim min ahad wa ma wajadna temanggihan kaulan wagung kana lolobana manusia min ahdin tina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti, alastu bi rabbikum?" Lain takaula pangeran jet. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei, rek nurut teh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat nyaan mana di parentana teh bakal nurut beuh Gusti buktikeun ku Gusti di mana abdi engke ke alam dunia ke balik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan hege tuh tah eta janji urang baheula di alam arwah terus dikaluar-luarkeun ku ari teh ahok teu iman si siang-siang melingseng teh cinglu teu iman insyaallah stegwan teu iman loba jasa si enci teh aribat eta kabeh kan teu aribat nah ieu lah wa ma wajadna li aktsarihim min ahad teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian yauma akhzil mizaq dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran mangga Gusti tapi geuning buktina mah henteu wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur cek Allah Islam inna dina indallahil Islam salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah mahdini tetap kodoan malaikat ge wah si mah kodo deui ka jeung koko mah mau masalah geus lah tah eta tidak puasa alhamdulillah puasa zakat haji malah di Indonesia memunggah haji itu antrina luar biasa sadunia paling antusias haji Indonesia Pakistan ini 2 Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabaraha triliun beureun lantaran nungguan anak urang kuari ti 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun beuh lain lalaga berarti antusias jasa kan
pohara geus kajian Pak Ega geus daftar mau masalah geus cenah teh masalah eta kan sangat antusias berarti kan ndek ngabuktikeun golu bala syahidina mantap ieu nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantak ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuariekeun di sorga ieu kan manya di sorga aya tukang wuduk sagala aduh Gusti ujab tukang wuduk tukang sate sorga kos kitu amat sih maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam arwah ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min tah nu nek ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nu geus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir-kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalil janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus teu penting salametkeun urang sing hade niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka gelincir tina relna salametkeun wa ma wajadna aktsarahum lafasikin jeung sanyana wajadna kaula manggihan agung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan fasik cak Allah kuari mah Tangerang we sakabupaten Tangerang aya sabara kecamatan satu kecamatan aya sabara desa sadesa aya sabara RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sagesa belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barang dihitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunna anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu azannya na, nu qomatnya na, anu berjamaahnya na make sapeker di kesulobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bas bareng di deuleuh anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah ge moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wa wajadna aktsarahum lafasikin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkeun iman Islam sehingga iman Islam urang kabawa maut di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalawan sebab kanjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samangsa dan batanya Zakaria dan bunuh apa sabauna alpan butung puluh ribu wa kutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiati alfin apa 700.000 agama gola atau kaya oleh ngucap iya rab inta ustutu gila gaul waral hafid lalu diriwayatkan sebagai hafid Abu Nu'aim kunik Abu Nu'aim annal fasakata
satuhuna pirang-pirang kang basak lamma qatalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-Akbar ing Ali al-Akbar wa labal Husain tegasana kesina Husain dalabu Zainabin maka nyuprina ya fasaqah ing ki Zainal Abidin alladhi huwa 'ala al-asghar kang utaya Zainal Abidin iku tetep ingat sekang cilik liaqatuluhu depan entang ngabunuh ya fasaqahu ing Zainal Abidin fawajaruhu maryadan maka nemulah ya fasaqahu ing Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu ing Zainal Abidin wa kana ummuhu lanana apa umur Zainal Abidin hina kutilu waktuna wahina qatalu akahu waktuna mata ini ya fasaqahu ing dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut 13 tahun sumanhum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausana mangkono ing dalam sausana mangkono talak bimudatin dalam samasa wa hamalu rasah lan pada naranggung lah ya fasaqah ing sirahe akha ila nusra main negara Mesir di masyarif ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahid ya akha qariban dari barat min mujratil qal'ah saking mujratil qal'ah min al nusra saking nil nusra kama raituhu kaya barang kang ningali sunhu maktuban ingkang tulis ada gabrih ing atase kuburan akha bi khatin green kalawan tulisan kang dingin nuluykeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksra ka putra-putraan etik ye diriwayatkan bahwa saenyana kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deh 70.000 manusia ahli Allah Masya Allah wakutila jeng dibunuh bisa babil Husain kusabab Zina Husain sabumiati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deh soal pembunuhan terhadap ahli Allah aneh jeng teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa nuantak di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir urang Irak bangsa Irak Iran Persia teh negara-negara kuno tiba agama gola indah waral Hafiz Abu Nuaim Kiai Hafiz Abu Nuaim nyarioskeun anal fasaqata saenyana jelema-jelema anu buang kawara nu para rasik begitu manehanana ngabunuh Ali al-Akbar putra daripada Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar kuburanana di Iran Ali al-Akbar aya Ki Ali Murtadha aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran harajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ye ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggal ke harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Alil Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun ya ante anu mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sinali ti sana ka Sayyidina Husain ti Sayyidina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya Sayyidina Ali mayoritas Sayyidina Ali Sayyidina Husain Imam Zainul Abidin eta Imam Zainul eta tah Masya Allah nu jana salapat sebab harita waktu kerduk diberuru dibiakeun kabeh zuriat Kangjeng dibiakeun manehanana muriang berarti muriang teh aya manfaat
muriang aya manfaatna ongkos duka mari ieu teh kapal saurang teh teu keluar kapan pasporna nya nama teu bisa. Nah begitu jana teu bisa kan marahnya na, wah kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kaparagang alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh keluar teh alhamdulillah. Sarajeun nu ojol teh nu ojol sarua bae aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh diojol baik bae tuh maneh mah tuh kursi diojol nyana mah teu berangkat terjadilah kecelakaan nyana alhamdulillah hadena ojol tuh kan gitu dimantah kurang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati kemudian kabogoh urang dibawa batur deleukeun aya hikmah da ge di satukangeuna ulah sok marah naon hikmahna horenganan stres sama lain hikmah mamala ayah hikmah dokter cerita doang aduh saya kunaon ngajang jauhin amat bogoh dibawa batur saya elehan amat nah kunaon itu tadi susul nislah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala geus teu daya teu upaya bae lompat na kadinya bagus teh saya mah kumaha Allah bae lang geus takdir Allah pasti aya rahasia di satu kangenan lalaki kos teu boga peler bae. Nah geus kajeung dah peler mah aya ieu ngajeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler aja sian teu marah geus moal geus aturan ti lauhil mahfuz na berarti luhur ya budak ge luhur ya budak ge luhur jadi ledek naon ge terus bae sabulan 2 bulan 1 tahun bener aya ceng anjing bangunna ieu jangan boga pemajikan encan yuk milu ka ditu ka mana Kak imah ada tak aya naon entah ieu bae ka ditu ka ditu dae kaceng dari dia sagawe-gawe bae kaceng oh teu teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak mangiceupanna mungkin inilah rahasia Allah atau Allah mani rahasia babari jasa ya emang kumaha gitu terus kadina main mata adalah panah asmara menembus aduh tanya ku bapana neng neng kumaha mun dikawinkeun ku abah kasaha aya abah boga pilihan saha abah anu embung oh eta embung memal saha abah mah aya deui menang sabulan aya deui nu hayang kaneng nu hayang ngalamar saha anu embung geus 3 embung bae aya neng si ieu embung bae hayang ka saha itu Masya Allah cak bapana dibabawa sia ka dieu ku aing teu bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman tapi beringat rahasia Allah kita apa geus ridho bae nu penting bahagia bae tuh ya rumah tangga geus teu masalah geus ngapamah nu penting bahagia lah di dunia ieu jamal kebal jasa kadeuna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah geus kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah dari pokoknya bangis nuan orang udah rahasia Allah asal orang sadar ayah kayak gitu ayah orang ngangen kurang sadar doang orang ulah muslimun aya musibah nah sodmatil ula kanu di deuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu di deuleu ku Allah urang diberi penyakit sodmatil ulana sabar ti Allah itu sareng mah masalah ngan ti Allah sadar urang da ka eta teh sodmatil ula Allah bakal naikeun derajat urang leumpang ye begitu urang leumpang ditajung boblok ka batu teu neuleuh meureunana cak batu emang aing ngirahan neuleuhna jadi mati balik itu neuleuh teu sia kunaon nyarekan aing cak batu eta sodmatil ula urang ngarasul teu bagus tapi lamun urang ditajung masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ya ka batu poe ieu geus Allah naikeun pangkat ieu eta sodmatil ula muriang urang
bos kok anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarak sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nyeun geus kumaha Allah bae pan ieu kakarak kadenya ku Allah deuk naon deh atuh geus beak sagala ta eta mah teu direken nama gitu mah teu direken ka Allah. Jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masyaallah. Talamun urang boga kabogo, segat ku batur dikawit. Alhamdulillah. Bisa nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus nang Allah. Geus nang Allah, geus kumaha pasti aing kajian ku kumaha digantian ge ku Allah. Ya, aing geus yakin biasa. Bener menang satahun teh ya. Aya. Saya can kawinnya. Yuk kalau murai. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat aing bae leumpang. Hayu atuh berangkatnya na milu ka lempurnya. Masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Aya jahe. Masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya. Mantep. Geus lah geus masalah geus. Ya da kan masalah geus. Barang dihitung-hitung umurna 55 tahun. Sia dek we kajeun lah sugan pendek umurnya na. Prak angel ka paeh deui. Ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur. Ngan dibalik eta masih aya hikmah. Je, pokoknya Allah mah gitu bae. Nah ieu Imam Zainul Abidin Muriang dibunuh kuari wali-wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin satu dia kabeh diburiangkeun ku Allah selamat Masya Allah karim tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae kuari mah terus di mah diajak ku babaturan ka diembung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasanya na adur-aduran obrot jadi henteu nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah nu biasana teu maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunia aya anu ku muriang eta mah urusan Allah mata urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna masyaallah cuman urang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho wali Allah mah nyaho ieu muriang kitu maksudna ieu sugih ieu maksudna ieu teh boga jabatan ieu maksudna artina maksud teh aya anu cilaka aya anu bahagia geus jahoan wali mah nya diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet oh ieu ku sabab susah bakal salamet nyaho tah aya anu sugih nyalametkeun anu sugih nyilakakeun susah nyalametkeun susah ha dibere terbuka ku Gusti Allah wali Allah mah plak ngan teu meunang nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum qadalu dulurna Ali Akbar dibunuh. Nah sanggeusna dibunuh sirahna dipotongkeun sirah ceker biadab da urang luar negeri ulah aya cak jalan turunan Kangjeng Rasul supaya putus disikat habis eta sirahna dibawa ka Mesir hibasyadihi ghabiban min majratil gal'ah di kuburan para jelema nu maut syahid min nil Misra aya dinya deket min majratil qal'ah kina bengawan Nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir oh urang lamun ningali pakuburan di Mesir ali-ali Allah pohara di Mesir bagus pohara ngan ka pohara ada tu pohara di kotorna di pohara jasa sampah di mana
eta urang ziarah ke kuburan Imam Syafi'i belah dieuna teh jajalenan Imam Waqi ziarah cukup di jalan bae lain lantaran kotor na pohara ahli Allah teh ahli Allah loba jasa di masjid tapi kuari teu terurus bentukna mungkin keur bentuk demo eta di Al-Azhar ambalaya sampah-sampah meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep atuh dibersihan mah gampang di masjid mah sadaekna ditut lapangan dipelum dan lain bentuk demo ti masyarakat diantep bangawan mil ge geus teu terurus terus bangawan-gawangan nu lainna kanon kitu ngaranna solokan anu di bawangan mil sampah hidung caina